Kiragabaya anu kabenangan ku Panerajang Nanang Bule harita ngegero panjang bari tulus ngiles ngalengit. Jirim Kiragabaya jadi ngurangan tinggal genepan. Ningali eta kejadian jirim Kiragabaya anu asli harita musirkeun perhatian ka Nang Bule bari ngomong dina jero hatena, aduh edan si Nang Bule Panerajangna bener-bener hebat. Cukup pusakali dibantuin Panerajang kanu Jilawan langsung ngiles jirim anu Jilawan. Ya makanya tanah nomen itu bisa dipercaya ku diri aing. Nyata si Nang Bule mampu ngimbangan kekuatan ilmu Sapta Birawa, tapi aing masih kena penasaran. Asa piraku kekuatan ilmu Sapta Birawa bisa diungkulan ku budak satepak. Wah jadi tuna. Si Nang Bule kalau aku mau kudu bisa dipodkaran ku aing. Mane geus ngahulang deui alah mikiran eta geus kurangannya kali tinggal genepan. Hei raga buaya kabuktian sok sanajan maneh aya tujuan maju ngahurup ka aing, tapi kalah ka aing anu bisa ngasupkeun Panerajang kanu jadi lawan. Hartina aing tinggal ngungkulan 5 urang dilawan. Sabab anu kagenep mah jiri maneh anu asli Gabaya anu kaon bakal biakeun tanaga. Apanan ku anjeun geus kanyahoan kalemahan ilmu digunakeun ku maneh teh Gabaya? Iya. Si laing montong waka boga anggapan geus menang angin sia Nang Bule. Taruh masih kene lumangsung deuleu sia. Ku dewe kenepan bakal dibuktikan si laing tetep kudu modar kudu ngeun aing rasakeun sia Nang Bule. Kiragabaya harita maju babarengan. Nang Bule anu ngagunakeun ilmu pangenteng badana harita nyingkahan tilu urang Panerajang lawana. Sok plus sedengkeun lawan nu tiluan deui di bendung Panerajangna. Sok lawan anu paling akhir anu di bendung Panerajangna harita geus teu bisa ngimbangan kacepetan gerak Panerajang lawan. Harita Panerajang leungeun katuhu Nang Bule ngahantam dada lawan. Anu kabedangan ku Panerajangna ngacengkang hoream ka tukang. Ampun. Nu katibanan ku Panerajang Nang Bule ngagelonahan ka nyeri bari saterusna cirim nang ngeles leungit. Cirim Kiragabaya jadi tinggal 5an. Nang Bule mancurna tangtunganna bari nyarita. Geus eueuh tah saurang deui raga buaya. Maneh jadi kargi 5nya. Nuntutan we hiji-hiji engke ge jadi bakal terus ngurangan. Ku aing bakal dibuktikeun sia. Engke ge maneh kali tinggalnya sasaurang raga buaya. Kiragabaya anu asli musirkeun panetipna ka Nang Bule betus nyarita. Si lain tong waka boga pamikiran bakal gampang gitu wae mampu ngukulan dewek sia. Nang Bule taruh masih kena lumangsung dari sia. Sanajan geus kurangan jadi 5an ku dewek bakal dibuktikeun pikeun ngabinasakeun anu jilawan dari sia. Si lain geus mau bisa ngurangan deui jumlah anu jadi lawan sia. Nang Bule sabab sakedeung di si lain bakal cengker eueuh nyawaan eta bakal jadi kenyataan dari sia. Heueuh pek wae maneh rek kabacotna we oge anjir ah. Teu langkung eta mah ranca buaya. Anu jelas maneh 5an montong kaget teu sia mun jadi tinggal opatan. Atuh da maneh mah salah sahiji lawan Raja Buaya
putus Serawing kalah dijadikan lawan apalagi kabuktian maneh anu kawalahan anjir tapi masih kena rek maksakeun nuliskeun tarungnya di ladangan ku dewek mah oge sok Ranca Buaya ieu tarung memang kudu dianggeuskeun sia beh maneh henteu paeh molotot anjir lumatak ayeuna ku dewek limaan bakal dianggeuskeun sia bule kalau aku mau oge si lain mau mampu ngungkulan kekuatan ilmu Sabta Birawa oh Sabta Birawa urang teruskeun tauna Sukurajar modal sia lima jirim Kiragabaya ting culak maju narajang babarengan panarajangna beuki tambah garang jeung bayangan mun seglawana lainang bule mah bisa dipastikeun bakal kawalahan dina ngimbangan eta panarajang 5 urang lawan tapi kaya nang bule anu keur ngagunakeun kakuatan puncak kena kakuatan jeung kamampuanana kamampuan dirina memang itu bisa diimbangan ku 5 urang lawana sabab panarajang 3 urang lawan bisa disingkahan sok cuilak plus sedengkeun panarajang anu 2 deui harita di Bandung ku sapasang leungeunna bule sok gese waktu sababaraha detik disangeusna ngabendung panarajang lawan anu paling akhir harita nang bule mampu ngasupkeun di panarajang balasanana panarajang dengan katunang bule ngahantam dada lawan aduh rubuh dewek lawan nu katibanan ku panarajang nanang bule harita badana ngajengkang liab ka tukang anu saterusna ngiros leungit cirimna nang bule mancuri na tangtunganana sedengkeun Kiragabaya anu jirimna ngurangan deui we harita tinggal opatan deui pada maruncuhkeun tangtunganana nang bule ngabagikeun paneutupna ka 4 urang lawana beutus carita nya cek aing oge naon anjir jumlah maneh bakal ngurangan deui sia Ranca Buaya ayeuna mah jali kali tinggal opatan keur waktu maneh masih tujuan ge ku aing bisa diimbangan sia kono ayeuna kali tinggal opatan jadi maneh rek bisa menang kumaha dina ieu tarung pikir atuh pikir kumaneh Ranca Buaya jirim asli Kiragabaya anu harita nyarita rek seblek naon wae kumaha si laing eta mah bule sok sanajan jumlah dewek kekurangan deui nganu harti dewek opatan bakal mampu diungkul ku si laing kekuatan jeung kemampuan dewek dina mangsana ngalakukeun panarajang bakal leuwih direjakeun cenah bule si laing kalah kumaha oge kudu dibocaran ku aing sia oge eta sia palagawana dipasrakeun ka dewek sia cek aing ge keur mertahankeun mustika mah taruhanana aing Raga Buaya anu matak pun aing geus jeung keur eueuh nyawaan hampek gubug kumaneh eta mustika teh ngan sigana mah maneh opatan moal mampu ngabinasakeun aing percaya kana omongan aing anjir anu puguh mah jumlah maneh bakal ngurangan deui Ranca Buaya si laing bener-bener nganggap enteng ka dewek opatan sia mangkulu kawas si laing memang kudu gancang dipocaran sana boleh rasakeun Sukurajar
Cirim Kilagabaya maju dina Rajang babarengan. Kacepatan gerak jeung kekuatan Panarajangna jadi leuwih ngaronjat tibatan tadi. Tapi kangarana nang bule keur ngagunakeun kekuatan puncakna 4 urang lawan dina Cirim Kilagabaya tetap teu mampu masukkeun Panarajang kana jadi lawan. Kacepatan gerak nang bule leuwih punjul. Panarajang 2 urang lawan. Harita disingkahan Panarajangna. Sedengkeun duaan deui Panarajangna dibendung ku sapasang dengan ang bule. Sauhyuk abutulaklos. Panarajang an 2 urang lawan dibendung Panarajangna. Sauhyuk gas. Gese waktu sababaraha detik sanggeusna ngabendung Panarajang lawan. Anu paling akhir harita nang bule ngalakukeun di Panarajang baresan. Kacepatan gerak Panarajangna geus teu bisa disingkahan ku anu dilawan. Panarajang leungeun ka tunang bule ngahantem dada lawan. Ngajadikeun anu katibanan ku Panarajangna ngacengkang oleh batukang. Sok hiu teu make seje. Roboh dewek roboh. Lawan nu kabenangan ku Panarajangna nang bule. Ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang reab ka tukang satorisna jirimna ngiles leuwih. Nang bule mancur dina tangtunganana bari merhatikeun kanu dilawan anu kae tinggal ti luar. Ceuk aing ge naon? Raga buaya. Bakal ngurangan deui apana? Ayeuna jadi kari tinggal tiluan. Jadi cek aing mah maneh mending keneh mundur teu kudu nuliskeun tarungna anjir tong maksakeun. Tong maksakeun anjir. Sabab kalah kumaha oge tetep moal mampu ngabinasakeun aing. Utus si Rawing dilawan seteh Cirim Kilagabaya bari harita nyelang ngareret ka lebah Nyai Manik anu jadi muridna bari terus ngirimkeun sora jarak jauhna ngagunakeun Aji Pameling. Sorana ngaseukur kadenge ku Nyai Manik sorangan. Manik, ilaing kudu siap-siap Manik. Pikeun ngagunakeun tipung wangi panutup jiwa teh. Sakumaha anu caritakeun ku dewek teh. Jadi di mana engke dewek ti luar maju dina Rajang ka Sinang Bule, ilaing kudu siap. Upayakeun tipung wangi panutup jiwa bisa diawurkeun kana beungeut ka Sinang Bule. Sabab mun saukur ngandalkeun kakuatan Panarajang dewek mah nyata bisa diimbangan ku Sinang Bule. Jadi engke laksanakeun ieu parentah dewek. Nyai Manik uleuk bari musirkeun perhatian ke tempat kejadian, bari ngagerenges dina jero hatena. Aing kudu siap-siap pikeun ngalaksanakeun parentah jadi guru. Di mana engke majuna Rajang, aing kudu milu maju sarta neangan kesempatan pikeun ngawurkeun tipung wangi penutup jiwa. Nya cara kalau beungeut ka Sinang Bule. Ucara kitu mangka Sinang Bule bakal terus sare deui tibra. Sedengkeun Cirim Kilagabaya anu asli harita musirkeun panutupna ka Nang Bule bari tos carita. Urang teruskeun deui tarungna Nang Bule. Dewek tiluan bakal ngagunakeun kakuatan Panarajang anu leuwih hebat deui sia. Jadi selain montong kaget mun sagedeung deui bakal ngababatang jadi pugang di ieu patempatan. Untung ngalabakeun bacot aing 90 kali sia dirinya ngomong kitu teh anjir. Mending kena buktikan mun heueuh mah. Nah bakal bagu kabinasakeun diri aing anjir. Bosan ngadengeun geus teh os tengkot wae sababaung teh anjir. Paling ge jumlah maneh ngurangan deui jadi tinggal 2an. Siaran sabuaya kurang ajar. Tanah Sinang Bule.
Cirim Kiragabaya harita Majuna Rajang. Kekuatan Panarajangna leuwih hebat tur garang jeung bayangan. Nang bule ngimbangan Panarajang lawan. Panarajang tilu urang lawan harita di Bandung ku nang bule. Dina kayaan nang bule keur ngabendung Panarajang tilu urang lawanna harita Nyimanik kacuelak maju ngabantu. Tindakan dilakukan ku Nyimanik memang ngabongohan estu di luar dugaan nang bule. Harita Tipung Wangi panutup jiwa nu diawurkeun kana beungeutna nang bule geus teu bisa disingkahan. Jelat set Tipung Wangi panutup jiwa kena pisan kana beungeutna nang bule. Seungitna Tipung langsung harita kaameu ku nang bule anu keur ngabendung Panarajang tilu urang lawana. Kayaan dirobah harita nang bule jadi ngadadak tunuh ngajadikeun tu lawana aya kasempatan pikeun ngasukeun Panarajangna ka nang bule. Pilihkeun ti harita tilu urang lawan dibankeun Panarajangna ka nang bule. Sok ya anjir nang bule ngageronahan ka nyeri bari ngabangkeu mundur ka tukang. Tapi nang bule gancang harita mancukeun di tangtunganan bari sirahna didideg ngalawan kekuatan tunuh anu mangaruhan kana sapasang panonna. Cirim Kiragabaya anu asli harita ngumbar ka sukahatena. Rasakeun ku si laing boleh sakedeung deui si laing bakal langsung hees tibra pangaruh Tipung Wangi panutup jiwa anu geus kaangse ku maneh deui sia. Asup kana jero badan si laing anu saterusna si laing geus moal bisa nyingkahan jeung ngabendung di Panarajang anu jirawan. Modal sia sagedeung deui bule. Nang bule ngatureng hapan-napasna hawa tunuh anu luar biasa kuatna ngajadikeun kaya nang bule jadi siga nu keur mabok ku minuman. Sirahna karasa tungjeng teu paruguh pon kidu titinggalian asa muter. Si laing geus aya dina pangaruh kakuatan hawa tunuh anu bekira bakal beuki tambah kuat sia nang bule. Si laing geus moal bisa ditawar deui bakal modar sagedeui bae sia nang bule. Nang bule nyobaan nusurkeun paneutepna kanu jilawan bari semu anu rucang riceng panonna. Dek ngomong naon sia? Kajelehna ku aing maneh jadi siga kawas monyet jadi ngalega buaya. Alah pokona mah ku aing bakal tetep di sing hareupan anjir. Beneran aing mah henteu sieun ku paes ya. Ranca buaya. Si laing untung pura-pura tenang sia bule. Pokona mah ayeuna mah si laing bakal modar sia kurang ajar. Surila cilung tilu urang lawan harita Majuna Rajang dina kekuatan Panarajangna anu leuwih garang deui wae. Tapi nang bule sok sanajan bari jeung tunduh harita masih kene bisa ngabendung Panarajang tilu urang lawanna. Sok yuk kajadian saterusna nepikeun anu kadua kalina tilu urang lawan harita ngasupkeun deui Panarajang kana bule. Sok nang bule ngagoro deui nahan ka nyeri bari ngabangkeu mundur ka tukang sababalengka. Kiragabaya dina jirimna anu asli harita ngumardeka sukahatena. Si laing geus kabeunangan di ku Panarajang nu jilawan sia da bule.
aja benang deui si lain bakal modal sageuning oge sada bule. aing mah mal modal najan dipaihan oge anjir. Ya modal si ayeuna mah rasakeun sia sap. Tilu urang lawana maju dina rajang harap hayang bisa ngabinasakeun nang bule anu diharapkeun ku panarajangna harita nang bule bakal ngababatang jadi pugang acal binasa. Tapi nang bule memang hebat sabab harita masih keneh tetap bisa ngabendung datangna panarajang tilu urang lawana. Sok sanaja nang bule bisa ngabendung panarajang tilu urang lawana, tapi pikeun anu katilu kalina nang bule kabeudang dewe ku panarajang tilu urang lawana anu ngahantem kana kabadana. Sok aing benang deui anjir. Nang bule ngagerunahan ka nyeri bari ngabangkeung menurut ka tukang sababaraha lengkah. Sedengkeun tilu urang Sirim Kilagabaya pada mancuhkeun di tangtunganana. Sirim Kilagabaya anu asli musirkeun perhatianna ka nang bule bari nyarita di warunjeung seuri lantaran ngarasa suka hatena. Karasa ayeuna mah ku si laing nang bule si laing geus teu mampu ngabendung panarajang ti urang lawan. Saata bisa malas narajang nganu harti si lain memang geus teu mampu ngimbangan kekuatan ilmu saptapir rawa anu digunakeun ku dewek sada bule. Saukur sakitu geuningan kekuatan jeung kemampuan incuna Cirawing teh. Nang bule mancuhkeun tangtunganana bari gigideug hayang ngusir kekuatan hawa tunu anu ngajadikeun gangguan pikeun dirina mangsa ngagunakeun kekuatan jeung kamampuan dirina. Asok rek kumaha ketak si laing ayeuna nang bule masih kene tetep nuliskeun ieu tarung atawa musika dipasahkeun ka dewek. Hari cek dewek ke mending pasrahkeun we eta mustika oge si laing salama moal jadi podaran ku dewek. Mangkeluk anu sakumaha belagugna oge ngahargaan kana nyawa jeung eueuh jualan dari sana bule. Jadi si laing leuwih ti belagug mun teu pikeun ka naruh ke nyawa demi mempertahankan mustika. Sikap jeung pamadagan aing mah marobas ya raga buaya. Kumaneh ge ka Bandungan sanajan aing geus sababaraha kali kabeunangan ku panarajang lawan. Tapi tepikeun ka ayeuna aing masih kene acan cengkeur. Kalituna eueuh nyawaan. Masih bolotot aing ya. Anu matak maneh montong ngumbarasa ka suka heula ya ranca buaya. Deleh ya aing ya. Sabab aing tepikeun ka ayeuna masih kene bisa nangtung deuleu sia. Daya tahan badan si laing memang cukup hebat nang bule. Tapi sakumaha hebatna daya tahan badan si laing kangaranan terus-terusan kebenangan ku panajang lawan ayeuna si laing bakal tumbang rubuh jeung kereueuh nyawaan. Eta mangrupa kanyataan anu moal bisa ditolak ku si laing nang bule.
nang bule geus teu nyarita harita ngalakukeun gerakan di tempat saterusna narik napas jerona keran waktu napas dikaluarkeun harita bari ngagunakeun kakuatan tenaga lapisanana nang bule ngagorowok geteran sorana bangun anu ngeuneurkeun sapudeureun eta patempatan lagrag ngadahan laleutik parotong pangaruh kakuatan geteran sorana bule malah teu jirim Kiragabaya harita bangun anu kasima kekuatan geteran sorang bule anu ngagorowok ngajadikeun leumit pangaruh hawa tunduh anu karasa kudang bule kaya nang bule bebas tina pangaruh tipung wangi panutup jiwa nang bule ngabagikeun paneuteupeuna katil urang lawana bari nyarita aing geus bebas tina pangaruh hawa tunduh ayeuna mah raga buaya jadi tindakan maneh anu licik nitah murid maneh ngaburkeun cipung kana beungeut aing geus eueuh pangaruhan ayeuna mah ke diri aing kabuktian ya aing teu naon-naon anjir hartina maneh raga buaya maneh tiluan mal bisa laksana karep kahayang modal diri aing teh sia hartina dina ieu tarung tetep aing anu bakal menang mangrupakan nyata nu moal bisa disingkan ku maneh tiluan sia Kiranca buaya Kiragabaya jeung anu liana pada sarua ngaranju kaget ningali nang bule geus mampu ngabebaskeun diri tina pangaruh kakuatan hawa tunduh anu luar biasa bari museukeun pelatihan kanu jilawan Kiragabaya ngomong dina jero hatena tegat si nang bule bener-bener hebat manehna bisa ngabebaskeun diri tina pangaruh kakuatan jiwa tunduh atau kekuatan hawa tunduh sudah boleh seperti mah aing jadi buka perasaan sambil oge mua aing bakal kasolan dari jajaten kusina boleh untuk bikin kaki itu aing kacida wirang jago kolot anu geus boga ngaran di dunia kajawaraan eleh jajaten ku budak satepaknya tan sina boleh tapi aing masih kena penasaran asapira kudu ku eleh jajaten kusina boleh Kiragabaya jadi kaentepan ku perasaan sabil tapi kapanasaran bat ngajadikeun Kiragabaya nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna ningali tilu urang lawanna tacan sagadiri pikeun neruskeun tarungna haritana bule tu cerita diperhatikan ku aing maneh tiluan can sagadiri pikeun neruskeun tarung geuningan ranca buaya maneh teh rek neruskeun di tarung moal teh seteh moal sakirana maneh geus ngarasa tuna hate itunya atau setengah hate meungeus montong dipaksakeun anjir moal balik sia ujung-ujungna si lain cilaka sia mudah diteruskeun hasok geura pada sagadiri ari heueuh mah masih kene wani raga buaya sia tarung tacan agus hendak bule hasok jadi dewek tiluan marek ngereunkeun ieu tarung muncan bisa merenan si lain nang bule tapi sagedeung deui tarung bakal agus sabab sagedeung deui si lain bakal modar sadang bule geus ngabacot itu di wae maneh mah na teu bosen sia teh jago kolot kieu patut anjir merenan modaran iya aing masih kana buncelik anjir goblok aing memang era anjir hante nya capek bakal modaan aing tapi tepikeun ka ayeuna kayaan aing masih kene buleger teu sakara-kara pun aing era anjir ngajablog gitu patut sabuktina eueuh
mata kasok buktikan ke maneh tiluan mah bagu modern aing Gusti sabar hayang ngerasan cengker eueuh nyawaan aing teh anjir segan cangkar gahead dewe bakal dicumponan karep kahayang si lain anu geus teu sabar hayang geura cengker eueuh nyawaan sia dewe bakal di angkeuskeun ieu tarung rasakeun sia Jurelat culung tilu jirim Kiragabaya harita ting curelat majuna rajang kacepatan gerak jeung kakuatan panarajang meh dina kakuatan sapinuhna tapi kaya nang bule anu geus bebas dina pangaruh tipung wangi panutup jiwa ngajadikeun nang bule mampu ngabendung panarajang tilu urang lawana dina kacepatan gerak anu leuwih punjul tibatan tilu urang lawana waktu ngabendung panarajang lawan anu paling akhir harita nang bule teu saukur ngabendung panarajang wungkul tapi mampu ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna sok hiuk sebrokes lawan nu katibanan ku panarajang nang bule ngageronahan kan nyeri bari ngacengkang leab ka tukang saterusna ngilas leungit jirimna nang bule mancuh dina tangtunganana bari musirkeun perhatianana ka dua urang lawana tilu jirim Kiragabaya harita marancuh dina tangtunganana jirim Kiragabaya anu asli harita ngahulang bari merhatikeun kalebah nang bule bari ngomong dina jero hatena wah bener-bener anu meh teu bisa dipercaya bieu bae aduh ilmu sebenan aing teu mampu nyata ilmu sakabirawa kalaka mampu diungkulan ku sinabule hayang aing ayeuna ngan syukur ngandalkeun kekuatan biasa bener-bener aing tepikeun ka jajaten ku sinabule aing kudu sagancang ngalakukeun kontak batin kalanceuk aing embah balaganjur mudah-mudahan bisa ngabantu tejak jauh nang bule ngabagikeun panetepna kadua urang lawana dina jirim Kiragabaya baitus nyarita jeung serikeun kumaha atuh ieu teh Raga Buaya maneh tina jumlah duaan ayeuna jadi kari tinggal duaan deui nah masih kene keukeuh rek nuskeun ieu tarung hei ceuk aing mah mending kene ngaku kana kaunggulan jelawan ceuk aing mah jujur we jujur lah sportif da geus bisa dipastikan maneh duaan moal mampu ngimbangan kakuatan jeung kemampuan mah aing mah kitu putus sirawing dilawan cek aing oge anjir dewek sanajan tinggal duaan eueuh ti dituna make kudu ngaku kana kaunggulan nu jilawan deui sia tarung anu lumangsung acara ageus da boleh sanajan kaya dewek kaya tinggal duaan tapi dewek masih kena sanggup pikeun teruskeun ditarung najan tepikeun ka pejet jadi pepetek dewek moal make kudu ngaku kana kaunggulan lawan oh janten begindang jadi maneh teh tetep rek neruskeun tarung anjir jadi maneh mah milih kene pejet kawas PPT gitu ngajoprak kawas opak gitu emang geus ku aing rek dipejetkeun kawas PPT kue atuh mun kitu mah Raga Buaya jadi kayaan maneh ayeuna mah teu beda nu anu teh teu beda ti jelema anu geus naon teh naon ana istilah teh geus peungas harepan lah asok maju dina rajang Raga Buaya ke mah dewek pas bakal maju dina rajang sana boleh sakumaha hebatna kakuatan jeung kemampuan si lain tapi kekuatan pamungkas dewek bakal ngangkeuskeun lumaku nai tarung anu saturna si lain anu bakal modar sana boleh asok duh kaing lagi capek anjir gogorowokan ti tadi teh beueuh buktina sia satu buktikan hayang geura angeusan aing capek anjir
yang nadi aing geus teu sabar hayang geura ngarasakeun rubuh ngajungkel bae sakarat ngarasakeun ka nyeri bae mah bakal jadi kanyataan sia si lain sakarat ulang kuring nahan ka nyeri mangsa nglepaskeun napas pamungtungan sia eta kayan ayeuna bakal dibuktikeun ku dewek rasakeun sia jorelat dua jirim Kilagabaya majuna rajang babarengan ngagunakeun kekuatan pamungkasna beunang disebutkeun sesa kakuatanana dina ngimbangan panarajang dua urang lawana harita nang boleh henteu ingkah di tempatna ngabendung panarajang dua urang lawana ku sapasang leungeunna syuk kajadian saterusna sanggeusna nang boleh ngabendung panarajang dua urang lawana harita nang boleh ngasupkeun panarajangna ka salah saurang lawana panarajang leungit ka nang boleh anu ngahantem dada lawan geus teu bisa disingkahan sak jeblok dewek bodoh kayira dewek cirim Kilagabaya anu kabeunangan ku panarajang nang boleh ngageronahan ka nyeri bari cengkang oleh batukan saterusna ngiles leungit cirimna meh bareng jeung ngilesna jirim Kilagabaya anu kabeunangan ku panarajangna nang boleh harita jirim Kilagabaya anu asli ngudupruk deku bangun anu leuleus aya tangan pangawasa nang boleh masih kena mancur dina tangtunganana Dimanik molohok bengong mata simeuteun kaget anu lain dikieuna ningali anu jadi guruna bisa diungkulan acen pangartina ku budak satepak nyata nana bule bari merhatikeun kaayaan Kilagabaya anu jadi guruna anu deku bari tungkul leuleus beakeun tanaga harita